Najan bodi istri jiga bola rolling atawa kurus kering jiga seruling, salaki teu sapantesna kudu berpaling. Lamun hayang pamajikan seksi jeung bening, modalin dong biar dia teh glowing. Awewe mah mun geus kawin, unggal poe bolora hayang ngageulis, bolora hayang dandan, hudang sare teh buru-buru kacai. Bolora hayang make soplen di wedak, make gincu buuk dicatok isuk keneh. Ngageulis teh rek init-initan hungkul. Lamun kanu rame eta ge sapopoe bolora mikiran nu kararitu. Anu dipikiran ku awewe mah nyaeta beas, sabun, deungeuna, nyangu, gegeroh, masak, bebersih imah, isukan dahar jeung naon, encat nyeseuh. Mikir jadi ibu rumah tangga teh anu hade. Mata ka salaki mun pamajikan dangdan tina saminggu kaitung keneh, teu kudu loba omong, nu penting diajak ka mana-mana bisa dangdan teu ngerakeun. Awewe mah moal mikiran ulin geus kawin mah, nu dipikiran teh salaki jeung anak kaurus, imahna bersih, beuteung salaki jeung anakna wareg. Nah nu jadi salaki ge kudu inget, ulin ka ditu ka dieu anger anu nyeseuhan baju kotor mah ku pamajikan, hayang dahar nu nyangu pamajikan, hayang ninyuh kopi ku pamajikan, gering ge kan saha nu ngurus da pamajikan. Jadi tong sok berpikir sangeunahna, awewe ge aya hak jang nyarek komo nyarek anu jalan teu bener mah. Tong asa aing loba balad, dasarua pamajikan ge pasti loba balad. Setia kawan mah boleh asal jangan berlebihan. Dina ulina oge nya saperluna da moal ngagugulung babaturan wae. Ari nu jadi pamajikan mah loba balad ge rada dianggangan teh kunaon. Meh teu loba campur gaul jeung babaturan, meh teu loba piomongeun.